young. Whenever I saw you, I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim kuring wasta Adelia Metapratiwi di kelas 5A. Baris ngadugikeun hiji carita nu jajarna Roro Jonggrang. Kieu caritana. Zaman baheula di desa Prambanan aya hiji kerajaan nu dipimpin ku Prabu Baka. Anjeunna kagungan putri anu geulis pisan, namina Roro Jonggrang. Zaman baheula Prambanan dielehkeun ku kerajaan Pengging nu dipimpin ku Bandung Bondowoso. Prabu Baka maot di medan perang. Anjeunna dipaehan ku Bandung Bondowoso anu sakti pisan. Bandung Bondowoso saterusna nempatan karatan Prambanan. Ningali putri Prabu Baka anu geulis, Roro Jonggrang timbul kahayang pikeun ngawin Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tenang yen Bandung Bondowoso anu ngabunuh bapana. Ku alatan eta manehna asup akal pikeun nolak eta. Saterusna manehna ngungkapkeun syarat pikeun 1000 candi jeung 2 sumur jero. Sagalana kudu dipigawe sapeuting. Bandung Bondowoso satuju kana syarat Roro Jonggrang. Anjeunna menta tulung ka bapana sarta ngagero hiji tentara arwah pikeun mantuan manehana dina poe nu geus ditangtukeun. Jam 4 subuh ngan ukur 5 candi anu teu acan rengse sareng 2 sumur ampir rengse. Nyahoyeun 1000 candi bakal beres, Roro Jonggrang sieun. Naon anu kudu dipigawe pikeun ngeureunkeunana. Pikirna hariwang dina pikiran kudu narima lamaran Bandung Bondowoso nu geus maehan bapana. Akhirna manehna indit ngahudangkeun budak awewe di desa Prambanan sarta nyeret kembang seungit. Suasana eta caang, sakedapan semu beureum nembrak di langit. Hayam jago gogorowokan. Ngadenge sora eta, arwah langsung ninggalkeun pagaweanana. Manehana nganggap geus isuk, jeung panon poe bakal geura-geuri naek. Waktu eta ngan aya hiji candi nu can dijieun. Bandung Bondowoso reuwas jeung ambekna sadar yen usaha geus gagal. Dina ambekna Bandung Bondowoso ngutuk Roro Jonggrang jadi arca pikeun ngaleungkeupan candi anu can rengse. Batu arca Roro Jonggrang disimpen dina rohangan candi anu gede. Nepi ka ayeuna candi ieu disebut Candi Roro Jonggrang. Sementara eta candi sabundereunana disebut Candi Sewu atau 1000 candi. Sanajan jumlah can ngahontal 1000. Rerencangan sadayana sakitu anu tiasa kapihatur. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.